botak mah bingung, botak mah. Tadi dikumakeun ya. Mun nyuci bangetnya bingung. Nah, nyuci banget. Ujung-ujungnya jadi keramas kan. Jadi bingung. Jadi pakai face wash itu bikin sirah. Kan aing gitu, karena saya aing. Udah aku ka cai teh nih. Batas bangetnya ke belah mana? Jauh-jauh ka dieu anjing. Jadi kurang teh di dia. Batas banget aing di mana aja. Rupa-rupa. Aduh. Emang batas banget kan aing bingung ya. Ayo berapa kan maksudnya Sakieu kan. Sakieu lah. Kan Beres. Nah maksud sakieu. Maneh kumaha? Ai ka dieu. Emang awal mah ka dia nya. Kan begitu nya can ka sabunan. Jadi ka dieu eta gitu. Sabun ya kena loba kena katungangkeun. Karena beung aing mah euy. Urang coba mah sok. Ada beung. Karena punduk oge Ala punuk soalnya sok belang gitu kan. Oh. Jaket maksudnya kan di jaket misalkan sakieu. Anggo saya anjing lebar ka dieu. Sekarang ieu kan dia. Itu eta mah seset. Aing gak bayang kerjaan di lamun keur mandi kieu. Oh iya, ini mah dia acan. Iya jol. Jadi acan. Iya acan. Iya kan can ka sabunan. Jadi ka dieu. Jadi aing. Masih eta Berarti mana face wash, head wash. Jadi sahulu-hulu. sabun dulu. Kadang pamajikan ge rewase sih. Pas kamu nanaonan sih. Cai teh da kagok anjing. Ting batas banget nu mana cai teh. Biar kepala tidak berjerawat. Jadi aing mah mun wudu kayak gitu. Hah, wudu. Kan wudu kan aya ngusap sela-sela rambut gini. Kan berarti mah di dieu. Aing mah di dieu. Da rambutna Bukan itu kan. Jadi ngumah banget ka dieu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ampun dan ya Allah, karena sabi kupur nikmat. Allah. Sabi kubur nikmat. Tapi dah mana? Bener sih dah. Eta teh sebagian dari nikmat coy. Betul. Mana boga wajah ganteng sebagian dari nikmat. Da kabeh ge eueuh nu goreng. Urang siga kieu teh geus menang mamantes ku Allah. Karena Tuhan menciptakan manusia itu sebaik-baiknya manusia. Anjing. Sok coba mun aing pueuk-pueukna beungeut sok. Kan bingung. Mirip ya. Bingung ngelek ngumah ngopek pes pakai pes. Oke, bes. Kayaknya anjing geus kacaratan ge pakai pesos kan bingung ya sok beungeut sabeungeut bukan. Mau aya diciptakan face wash berarti. Berarti sampo. Apa yang aing mau disapo beungeut sok. Ramos-mos gini teh. Sudah nih ya make naon? Hah? Sudah nih. Lawan lancah. Tempat aja ya. Asli, lewat lancah saya make lancah. Make lancana. Spiderman. Lancah maung. Lancah maung. Heeh. Kita emang mong non. jongkok. Anjing, Mong bulan. mong Cisewu aja. Ada tanya viral malah. Aduh, bae anjing. Aduh, anjing. Lu pikir serius aja ta. Anjing. Rupa-rupa. Katanya kita mau si Randy Panggalilanya ningali. Tinggali dina scene anu manehna film Randy Panggalila keur dirawat jauh jadi maung aya dina IG sok teu Jadi mau Cisewu. aing apa? Aing mah aing pagi jeung si Randy aing kayak nanya, Randy izin teu gitu. Kita jadi maung. Leung mau mana teh gagah anjing, maung petot gitu. Nah, hanya yang kepikiran mong gitu. Tapi saya teh jadi kerennya jadi petinjunya jadi. Si petinju bebas, Randy Panggalila, Randy Panggalila. petinju bebas. Heeh. Petarung bebas. Ente dak jadi petinju. Embung Kan ngelekeun si Kakak J. si eta Oh, si Randy Panggalila. aing mah mau jadi petinju. Jangan Mending jadi penghafal Al-Qur'an, Bro. Daripada jadi petinju. Jadi Hafiz. Heeh. Sapoe seberapa? Itu petinju. Itu presiden. Nah, si anjing. Itu P7. Itu presiden anjing. Betul. One day one dus. Udah orang mah halaman teh 2 halaman. Oh, 2 halaman. Two page. Jadi mana? Bari apa kenal gua teh bari goyang. Aduh, anjing. Tapi benar sih benar sok. Artis-artisnya tuh ini mau ngomongin artis ya namanya ngomongin Jadi karena Artis ini mah mana? segmen after midnight ya setelah malam satu suro. ente goblok ini mah setelah Oh, nanti satu safar. lain anjing Setelah malam. mana wajib ngalir gitu coy artis sok ngomongin artis itu mana dibenci mana sa artis kemana paling benci Fika ayeuna. oh mana sa Artis nu
lalaki awewe bebas. Laki awewe lah. Hak mana sa. Jujur li mah jujur li. Honestly orang mah Honestly teh naon jujur. Jujur honestly. Mana ngomong jujur li sih ya honestly jujur li jika mana umak kamu dibalikin aja Jadi aja. umak teh kamu ayo lagi si aja jujur li honestly teh naon Kecil lere. Oh, jadi. Mana nu artis nu kumaha teu pikir resep mana ka. Orang mah selama artis eta tidak resep nanti dipegar orang. Sih. Berarti mana Orang mah sama ada setan dari tempat sih orang sih terus saya lain arti. Artis Indonesia tak apanya sih emang. Lain apa emang orang mah orangnya lain pembenci gitu. Jadi walaupun Menyuka berarti. walaupun saya tak hidupna gitu nya geus teu naon gitu bae. Anjing. mana Anu aing benci aya si loba aing. loba Hiji we tong lobating atuh. dua weh Aya kala. Hanya poho dia. Cintana Nu cintana bisa benci aing karena cinta boti. Aing emang suka be. Artis suka be, tapi aing mah ulah membenci artis lah nya. Artis yang mana suka? entah orang-orang yang jadi benci Nah, Saiful Jamil nah. tapi pedofil Oh iya pedofil. Aing benci aing gitu mah tuh. benci Aing tak apal eta mah aing. pedofil Pedofil terus pedofil teh di penjara kan Heeh. keluar penjara saya teh happy gelo anjing cai aing teh Nah, happy. maksudnya dadah anjing geus keluar penjara Oh, si eta enak teh ekspresinya. gara-gara eta kan pedofil Anjing saya anak kecil kan dihap Oh, anjing. heeh Gelo anjing jelema. Saiful Kan eta teh Jamil mantana Dewa Persiknya. heeh Anjing sarap. eta orang mah Taing resep salah satu artis artis. awewe nu dipekar resep aing Dewi Persik coy. Jadi semakin tua teh semakin bagus tak pribadiana teh. Keren eta Dewi Persik aing. Magelis dia gede. naonna tekadna Karyana halus. mana sanu di resep Orang resep ulang mah lain artis. teh penyanyi Oh, artis penyanyi sarua lah. Orang Bentang film. Bernadia. Ah, atuh eta mah kekinian, ayeuna Naon pisan atuh, aya baheula. dia mah. Naon nu baheula ini? Saha? Hai tikus endang aing mah. Hai tikus endang aing resep. top bagi aing Aing resep. bagi aing Resep. Aja Merinding mak bulu romaku ini. Oh eta, lagu eta tah. Kalau bener dia tikus endang oke Lain ieu anu. Bulu kuduk na. Eta mah atuh Eta lagu saya teh. standar Anu malam Jumat. Joni Iskandar. Jumat kali. Pada malam Jumat kali Jumat. eta almarhum. Acing lanjut ke. Aku pulang lewat kuburan. Ku Aku bertemu perempuan duduk relax di batu batu nisan. nisan. Merinding Bulu parabot. Masih kadinya anjing siapa? Anjing apa? nah mana sama mana tadi mimpi Tikus endang. tikus endang Merinding mak bulu romaku. mana non anjing tong Bernadia lu Atuh naon atuh? Anjing Nah. nu baheula atuh nu baheula mah. Coba Mitra apa anjing? Nining Meida bisa kan Iya orang mah resep. Siti Nurhaliza Sini aja oke. Ais. Salah. Sama Dipa atulanya. Dipa kan Di Purnama mengapa cuma berteman denganmu aku cinta anjing. Eta laguna coy. kepada aku cinta kepadaman kepada Kepada bulan. Nanti Apaan ti si eta si Dino Dika Ardila. Ardila Dika yang the Best, best. best. Inka Kristi Alda Risma. Alda Risma Kopi Merkuri. anjing kolot pisan mana Anjing maksudnya. Benino. Inggit Ganarsi. respect Respect. tapi orang tuh respect paling ngomong kan Inggit Dewi Sartika. Itu jalan gua Oto Iskandar Dinata. eta kan ngaran-ngaran pahlawan di Bandung teh ngaran-ngaran pahlawan unggul Oto Iskandar Dinata Dewi Sartika Muhammad Toha Oto Iskandar Dinata dijulukanna naon? Otis si Jaka Rupa Anjing Pinter, gitu. nah eta kan Otista Jalan Soekarno Hatta pahlawan terus jalan mana deui nu pahlawan itu teh
Jalan pahlawan. Ya gitu tadi harus supaya mah aing Naon? gang impian eta pahlawan. Iya bener. Raja Sabil. Aing urang arek nanya hiji eta kan jalan-jalan kabeh nyokot tina nama-nama pahlawan. Di Bandung teh di kota Bandung. Ai Kalipah Apo. Anjing eta. Aing teh mikir Kalipah. tapi eta artis karena artis. Burj Khalifa apa? Menara. Wis kali Pak. Eta kan orang jadi pertanyaan orang muanya. Nasi Batur Dewi Sartika Muhammad Soekarno Hatta. Khalifa apa teh kan? Ya Jangan sebutan. Jangan. Itu emang aya. Oh, ajan ABC nya. Lain. Itu jangan Khalifa apa teh emang baheula teh lebe. Oh. Sok mana teh percaya. Sok Khalifa apa. Kan enak sih. Kolak. Kadang yang nyebut jalan ABC kan? Heeh bisa. Tapi tembusan anak ABC tapi aya jalan Khalifa apa. Nama Khalifa apa berasal dari tokoh sejarah Muhammad dikenal sebagai Khalifa apa seorang penghulu di Bandung. Di situ goblok penghulu. Jadi sila pe anjing sarua gini. Oh, anjing gitu. Kagak teh sih. Mana ya nya ngetes wawasan. Anjing. Eta mah geus familiar nu batur teh apa gitu kan aing tadi kan Rita Sugiarto. Atuh teh apa? Anjing naon Diana Pungki. Diana Pungki bisa. Sarua. Pungki bro. Pungki bro. Sa Ruth Sahanaya. Mantan itu teh Raffi Ahmad. Megawati. Puan. Sana. Oh Yuni Sara. Yuni Sara. Jadi sahanya balat Kiki Amelia anjing. Eta mah nu artisnya. Pikir Mana? Emang kayaknya dia ngobrolkeun artis. Lain eta mah nu artisnya kan emang ngobrolkeun artis. Maksudnya film anu Si Manis Jembatan Aco kan? Nya. Ya, Giga Amalia. Saha nu bersaudara teh? Upin. Aing bersaudara aya ya. Saha? Bersaudara. Anu dina nu badag teh. Oh, ayo Acari. Sarah Acari. Dokter Ajari. Saras 008. Sa pemeranana Ih saja. Eta mah ieu sa Juaria aku. loba lagi anjing. Punten bebas. Raja mimitian. Bebas ya. Aing geus teu bisa ngomongkeunana. Geus gugur ya. Indung sih geus gugur. Astagfirullahaladzim. Pemeran Saras. Apa? Angela Karamo. Oh iya tah Salitria. Salitria Amanda. Aya ieu anu ayana teh jadi ieu geuning DPR RI sae. Kamari teh. Si eta podi sae. Titik Puspa. Geus mau titik Puspa geus mau. Lain titik Soeharto. Titik Soeharto mah tuh. Lawan atuh. Sa pamajikan eta kan. Oh, titik 2 bintang. Gila atuh. Siapa? Si majikan. Siapa? Kita cinta no. Oh, 1.2 koma kamu cantik kayak domba. Anjing. Kamu tadi kayak dong. Ngapain kita juga prima jasa ngomong. Siapa sih gak elop Garut anjing mah. Kita utama. Aya nu elep zaman baru nu ngapret. Apa mana Si game? Kuluk. Oh bener. Aing berani kali. Gunung Halu. Aing berani kali ya. Jaya kedua lu si Kuluk. Anjay. Sok asapnya ini ngomong gue banget. Aduh, dia tuh sok artis bala. Yang geus eta aya aing mah tadi geus Diana Pungki geus disebut Anjas Roma Mala. Irama we itu Roma Irama kita bro. Eva Arnas. Oh tak apa Berry Prima siapa tuh Berry Prima? Kan pemeran ieu kan nu Starak teh. Sterak. Bala teh udah. Kiki Patmala almarhum. Ari poho deui. Aya eta bes. Mariam Belina. Aya kene kami. Aya kene. Tapi itu orang Bandung coy itu nya. Lydia Kandau. Aya kene. Lydia Kandau mah indungna ieu Naysila Mirdad. Oh Ira Wibowo geulis bro. Ira Oh, Wibowo. Oh dia Permatasari cok. Geulis pisan eta. Rike suka sih. Rike dia Pitaloka. Rike dia Pitaloka. Penegasan gitu anjing. Nani Wijaya. Atuh indung aing Nani Wijaya. Goblok. Beneran dia. Nah, Bajai Bajuri.
Eta mah pernah surga di telapak kaki. Wah, eta nu anggota DPR teh. Dia Pitaloka. Oneng kan. Si Oneng. Jeung aya anu orang Indramayu tebak sa Apa Wiranta? Apa Wiranta? Apa Wiranta? Apa Wiranta? Iya Desi Ratnasari. Desi Ratnasari. Orang Tak sengaja lewat depan mall. Ku melihat ada Yaris biru. Oh. kan enak geus modern atuh geus teu make tenda enak. Bener. Ditikung ku Yaris warna biru aing baheula kan gitu. Tulisnya dia Desi Ratnasari. Weh atuh bro. Entar kan sing eta. Teragan. Andi Hermawan. Eta teragan Ridwan Kamil coy. Nya Nya. Desi Ratnasari. Eta geulis kana nya. Wah tuh eta mah. Randa kan randanya Randa. Heeh. Kan gitu. Ayu Ting Ting randa mah. Oh, eta mah randa mahal euy. Randa bengsa. Aya rojak sih. Amane neangan dia mah itu anu jiga aya rojak. Pan aya anak aya mah cantik. Aja so. Oh, mana searching neangan naon goblok. Ada aing teh kudu searching sok. Oh. So, artis anu aya karangan di tengah saha? Nani Wijaya aya karangan. Lalaki. Lalaki. Saha? Tantowi Yahya. Dewe Tantowi Yahya mau ya. Eueuh. Saha? Saha urang nanya? Goblok anjing. Rano Karno, boy. Rano Karno, Jajani Harja aya. Rano Karno mah lari tidak, mobil tidak tuh. Rano Karno mah lagu Asia. Lagu Rano. Rano Chili Pepper gitu. Aya laguna Rano Karno. Mina betul. Californication. By the way. By the way. Rano. Rano Karno. Mirasta. Mira Santika. Roma Irama. Oh, penyanyi legend. Rama Irama. Sadai. Roma Biskuit. Roma Biskuit. Anjing si Manjing goreng wawasan nanya tentang bala teh. Iya sih Om PMR tuh sa. Johnny Iskandar. Johnny Iskandar. Aing Rama Irama. Saha? Benigno. Vokalis God Bless teh. Oh, eta naon sa? Lebih baik di sini. Eta kan namanya vokalis God Bless. Aji bos. Lain. Oh, Oh, mana Haji. sih iya kan Ahmad Albar. Eta goblok apa sia. Bener kan? Albar. Ada Bali Arbar. Anak paling abar. Ada Bali Arbar. Atuh angin si Pari. Eta mah gana terus ieu Bimbo. Bimbo, Sam wah, Bimbo. legend. Ebit GAD. Heeh. Iwan. Iwan Bule. Boleh. Ebit teh sebenarnya Ebit teh da eueuh. Teteh. Lamun lain tetehna. Da sumpang. Da sumpang. Lain lirik lain gitu aja. Lamun lain teteh awewe. Benar. Lamun lain teteh terus Eta kan laguna aya nu pangandarannya. Batu hiu eta. Nu eta. Sisi laut pangacakan. Aduh. Ini wae anjing. Segmen heureuy nya. Wana Orang Sunda. orang Sunda. Penyanyi Sunda. Eta Nining Maida, Hitikus Endang, Darso. Yayan Jatnika. Sok tebak-tebakan lagu Sok. Nining Maida naon wae laguna. Dalinding Eta asih. mah di Karapika. Nah, Di Karak piring. lain gampang sih Nining Maida. Jol anjeun datang deui. Sanggeus sabaraka. Jika mau dimunpek. Kuring ditutup ku anjeun dibuka. Tutup buka. Tutup buka rusak engselna anjing gitu lagu nate brau Nining Maida. Tiap pagi sabu. Alam eta mah. Tah, can Allah sebelum menciptakan alam saheula. Adam. Salah goblok Peti Pera heula da lanceukna. Peti Pera lanceukna. Adina kan Adam paduku. Adam. tong nganggu ieu sia tong Ya Pak, ada alam lu. antong ngaku pendaki lamun can pernah ngadengekeun lagu si alam. Nu mana? Kan pecinta alam. Berarti mana tong ngaku pendaki. Aing apa? Nah, Tiap pagi Nyadu.
Mau kopi dia. Bawa kopi. Ampun teh pucuk. Pagi-paginya duk nyaduk. Enak rasanya. Tak Anjing atau mikir. Da sieun telat berpikir mah. Aing mah Ai pajar teh ai pajar teh kenapa cerak Cek, kurang aja. Band naon anu ngarilis lagu tentang kebangsaan tentang Benik no. lain aja. so kebangsaan. Coklat. Tentang Indonesia. Terus. Piwi gaskin. Terus. Netral. Terus. Nah, bener. Positif. Kotak. Positif Tenangan dari- misalnya. Naon? Positif. Groundingan aing. Strumis. Aing grounding. Anjing, ngobrol naon itu. Paduli, baik sok. Terus lah bisa. Tentang kemerdekaan. Mana sok? Jai mana apa tuh? Merdekakan dirimu, aya. Lagu Romi yang jahat, aya. Masa? Lagu Romi yang jahat. Dijeblok. Oh, dijeblok Romi yang jahat almarhum. Bapak Romi, geus maot kan Bapak Romi. Kumacing laguna teh urang apa? Pikir. Itu emang anjing. Emang aya judul. Mana laguna teh apa urang? Bila dua kuasa dihancurkan pasti ada satu yang kan rusak. Oh. Aya. Aya bener aya. Itu apa kan kedengekeun lagu Romi jahat pengen. Kita wajib didengekeun. Kayak Romi baiknya ya. Makan eta pidi baik. Aya Romi jahat ya pidi baik. Oh, pidi baik ke musisi teh. Baik, bener musisi. So, Panas dalam. Adem Sari. geus mah ngomongkeun artis we. Ngomongkeun artis naon deui? Tadi kan memang dia Kebangsaan. kebangsaan. Lagu-lagu anu berhubungan dengan alam. So. Tebak ngon wae. Bagaimana? Sok. Apa tuh? Pirsa Besari. Benar, bisa besar itu. 420 420 benar. float. Floating market. Floating. Sementara Meta gini apa? lupakanlah Anu pulangnya. rindu. Pulang bisa. Pulang. Kembali pulang. Untukmu. Eta kan armada tuh eta mah. Benar. Eta mah cari rezeki, pulang balik cari rezeki teh. Oh, eta mah Mana ya tuh? Kurela. Tapi armada kerennya eta. Aing mimiti lagu patah hati eta armada. Nu mana? Buka hatimu. Eta kan bukalah sedikit. Terus aya nu lagu ieu teh lagu emosian. Nu mana? Kangen band raya. Nu mana? Coba kau pikirkan, coba kau renungkan. Eta lagu emosian. Aja bintang-bintang yang ada aku sayang. Eta lagu penjelasan lagi ke awewe eta lagu emosi berarti. Tapi lagu ke para siapa kalau beta halusnya Halus. Oh, mana pas Coba kau pikir. Mana ge pas apa saya gitu. Itu sih Itu. orang pakai lagu ya. Pakai Doi. pupu. Si mah make pupu karena kan emang si Nuna kan eta urut pemajikan kan di tenas kan pasti make pupu si mah basan. Sok. Dari tenas. Si masih Isbi goblok. Sia jadi nyemen anjing di tenas teknik. Kan nari kan? Teknik nasional. Nari, Tapi tapi nari kan? tapi lagi tenas. Oh di Di mana? Isbi, Oh, di STSI. Kan di tenas tenas. Tenas mah di pahlawan, Oh. kita bawa batu. Berarti mana pasnya make pupu sih mah. Galunggung, Asma, enak. Dana. Dan Kinanti. Sok cem pemajikan misalkan sih mana misalkan si Eh. budak leutik bisa ngapung. Ngapung ka anak aya. Ayah monyet cinggun tayang dina tangkal. Ngeredet. Nyerenteng goblok. Mau mulai nyerenteng. Bamun aja renteng. Sok lagu-lagu baheula Situ Ciburuy siapa tuh? Apa? Mamitina. Si tu Ciburu. Sama tuh refna. Kela tuh kori. Saat ngapung luhur. Aing. Oh, Bubuy bulan. Bubuy bulan sangrai Sangrai bentang panon poe di sasate Refna. unggal Bulan abdi teang. unggal Tak apalin anjing teh, poe poe. Unggal poe oge sare. Ade. Sebenarnya teteh nagih hutang sebenarnya nama lagu itu teh. Situ Ciburuy laukna hese dipancing nyeret sirit
Ningali ngaplak Anjing caina. sih keren. Duh eta saha nu ngalangkung unggal enjing. Anjing. Ngeredet hate. Eta maknana naon cik maneh? Mancing teu meunang. Lain. Eta teh Ungkapan siap. Ungkapan seseorang anu menyukai kepada wanita. Bener sih nah. Jadi bahwasanya gini permen. Lewat lah eta mah. bulan sangat. Sok maneh naon rek? Lagu-lagu Sunda zaman Sok bola. manuk dadali we. Sok. Urang lagu Apal Sunda. aing Baheula. Sunda mah. Orang mah anu paling Bandung Lembang ngeunaheun. Sok. Anjing aing teh Apa? apal. Bandung Balik, Mak. Lembang puseur kaendahan. Anjing. Diriungku gunung-gunung. Teu apa mana ya? Teu apal aing. Anjing Anjing tarolo. keren masih sih tulis. Nah, tulis. Gunung Kan, Sasa kala Sunda, Sunda Jaya nu baheula. Anjing. Pani Isan, pang jugjugan, pang beberan nu keur susah. Anjing. Keren. Anjing darsu hawa mana? Dijelasin gimana? Siapa langsung? Cara goblok. Manusia langsung. Langsung tanya Cara naon nih? caru bulan. Caru bulan, caru matahari. Cara bulan cara matahari. Kamu cara matahari apa diskon? Playsel 88. Ini Sieu tadi. Sok naon. Mana kena dali. Oh, kembali sok mah. Tuh, 1 2 3. Dadali manting di Eta mah anjing lagunya tingkah. Darso nya eta mah. Ada tengah mana kena dali serius. Beda lirikna aduh. si Andi kan ngomongna anjing lagu tentang burung dadali nyampe bahasa kumaha aing dadali versi mana Versi aing. Tulikan. dadali manting ti peuting kalayangka pilemburan Terus neangan amis anjing goblok kita apareun ja baru kayak mah Rapalin. papatong aya dadali ka kela tuh anjing dadali ka bawa arus tsunami teuasa Itu udah gitu taredang. Taredang udah selantel. Besat kapung luhur jauh di awang-awang eta. Eta lagu ujang ngarukunkeun sebenarnya. Jadi orang teh ulah Luhur ting. itu aing goblok. Jadi ulah pairi-iri jeung dulur teh ulah parasya lah. Tapi Udah lakur. kudu belapati lah urang teh jeung sesama suku. Bela diri mah. Oh, beda deui kayak yang diajarkeun. Asal ulah langsung kawal. Bela musik kan esok repna. Ngapak mega bari hiberna tarik nyuruwuk goblok. Nyuruluk. Atuh nyuruluk mah cai. Nyuruwuk teh tarik. Nyuruluk. Ngapak mega bari hiberna tarik nyuruwuk. Nah, kukuna ranggowas rejeng pamatikna nyeluk, pamatukna nyeluk. Ai papatong, lagu papatong. Papatong apa yang? Papatong konek. Bahasa ding. Oh, malah deh anjing. Eta papa tong connect temong deui. Anjing. Mimitina tuh sih. Mimitina. sore sore deui aja isuk-isuk bener nembong ka asa ayo lohor mau di encan apa enggak sih Papa tongna can keluar. oh acan isuk-isuk masih simet misalnya kita ke Mun barang ya. Barang piit barang mana piit apaan sih gelusna kitu zaman baheula mah Sakit ya aya lah pare. atuh eta mah ieu sia bolokotono nu kitu enggak aya anjing ribet Bisa jam lebih mah. berang maju ka lohor papatong nu koneng teu tembong deui teu asa nyanggupanana torojol Muntas liriknya. anjing jangar goblok ieu
Aing geus On be. Online mana? Anu jang. on banget. Jang hirup teh. Teu gampang. Tong sok mikiran ulangan. Pikiran mending oge disanguan. Bapak kan. Papa tong kamu harus Aing menyerah. Anjing. aduh kayak lah anjing cing anggeus kudu beres ieu mah. Kayak lah can beres kalau. Ieu mah judulna naon lah laguan Sunda berarti tah. Yo. Lagu deui atuh. Lagu-lagu baheula. Ah tuh we kakawihan. Tak apa orang kabeh. Bang Bung tai. Kamu bener. Orang secenggelat. Lain anjing. Kawi jeung kakawihan beda sia. Bang Lamun kakawihan mah. Bang Bung tai. Ya Bang Bung tai untuk dina kaso. Aduh. bulan. Bang Bung tai. Bang Bung tai. Tai tak karek kakawihan. Orai-oraian ulah sirik. Lain sih. Orai-oraian luar leon mapai sawah. Ulah ka sawah parena keur sedembeka mending ka leuwi di leuwi loba nu mandi eta wayang mah wayang jejek naon Cing CDP tulang bajeng kajepet ku bulu pare seseketna jol padalang bawa satan buleunang. Tah eta. saya zaman orang kakawen aja dengeun nih macara saksama Kumaha cenah? bolu bogem martabak dijualan 5 sen sedan butuh tiguling liang tai boceces eta bener kakawian cewas kacang jeung berarti apu lamun kakawian gitu mah berarti jadi kakawihan teh lagu-lagu kaulinan barudak titik baheula kakawihan pemerintahan. Saya orang miskin, saya orang Bisa. kaya. Ada mah yang ngejek goblok. Ejek-ejekan. Tapi bener kakawian eta Nanti nu aduh anjing pohon nu jarum parantinga putri nu Eta, galeris. Galeong bab eta bener mata sapi teh bolotot. piring 2 piring saperak 2 perak apa namanya yang harus dijawab dengan tepat eta mah nu goleang gue mah paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka tungtung dulu eta teh nepi ka kieu Enggak luhur ka langit tapi ka alien panggil alien. Goleang mata kaki. mata sapi Oh si ganti ya lu. Mata ikan. tapi memang cek Mata urang ge najwa. cek urang ge Sunda mah memang loba yeunana teh ngaranna teh Kakawihana. keunikan jeung kearegaman hayat teh Namanya dinyanyikan gitu. heeh dinyanyikan Ku barudak laletik teh nama geus asa eueuh bro. jarang model ban aya ucingna kareta ucing budak eta kan Tatarucingan. tarucingan baheula mah sok tok tarucingan Anjing manja. Salah. tarucing ya gitulah nya Ya, Sudah itu ya, nama sudah nama. membahas. Leor ke sawah. heeh Jauh padalang mau pasatan bulan. eta teh bener pupujian Pujian. oh lain kakawihan pupujian Pujian. Nadom. nadok Sok Kakawihan nadom bener. sok nadom sore. Apa, Sok, aing? Sok. Wujud. kidam bako ulah eta mah dosa euy Nah, so yang diheureuikeun gitu mah ulah Ulah, usah. loba sih aya hayam tengah piting Tengah penting bener. teu kuat Tengah penting hayam mah dikieu ku mana aya. Operkat. Dioper-perkuk. Operkuk. anjing geus beak euy anjing katung tawa aing Aya ayam. tengah Tengah penting bener. Jam 4. mana nyoba Kurang tilu sejam. jam 2 tuh kalau Yalah terima kasih yang sudah menonton ah. Ya mah. Episode spesial ini gacor karena mie beladak. Terima kasih mie beladak. terima kasih Bu April Bapak. semoga Selalu lancar, Jaya. usahanya lancar Amin. semoga mendapatkan jodoh Amin. yang lebih baik Amin. Sukses selalu di darat Jaya. dari udara di daratnya oke bertemu lagi di minggu depan tetap di acara ini talk show SMP Podcast. SMP Podcast